Naon loba hutang. Loba hutang. Tuh betana kang duit teu geurakeun lancar usaha betah geurakeun curcor we. Assalamualaikum. Ladang sagala meulin bobodohan. Sehat, Ang? Sehat ya ya naon. Ya nah terus dia sasarikeun ieu euy. Tawang A. Sok raruas kieu beda aing mah. Ieu perlu rek usaha ka dieu teh. Aya beulieun ieu kapol. Kapol. Heeh. Ke heula sing bener heula sanaon nginyeumna. 2 juta we. Mahi 2 juta gen. Aya teh Mah penting. deh. Aya isi 2 juta mah. Kuieu duit. Ulah dibere, teu apa sih eta loba hutangna. Kapan kamari mah lancar. Ulah dibere, ulah. Ya jeung pamajikan ka Ulah, teu percaya. ulah kemarin geus atas jual doma ulah. Naon loba hutang. Loba hutang. Can dibayar. Da pake usaha duit nage. Pakai usaha naon? Pake usaha ieu naon dagang buah, cuman kan maracet duitna. Ari aku naon di sok tara bebeja sagala lagi. Kapan ke anu rek usaha deui kana kapol yang nginjem duit ka dieu lamun geus meunang teu dibayar gitu Ieu maksudnya. kasaha wae agaduhan sama tanah. Seueur kemarin geuna ngejual doma batur mah deui eta. Astagfirullah. Aku naon di